Aduh, sila laing dek nepi ka wayah kumaha. Dek nepi ka iraha sia ngararuksak wae eta. Serius ya aing mah ye. Erek sawae eta nya. Tinggal ieu teu eureun-eureun ieu teh tadi. Tadi aing jeung nu ngontrol bisi pajar aing eueuh gawena teh. Hah? Da aing pan ka ditu ka dieu aing nyimpen aing di dinya barudak. Geus ieu mah nya aing pokona moal nentukeun ira-irangan aing dek nurunkeun barudak aing ka dinya jeung aing dipingpin ku aing tah. Sia teu eureun-eureun. Lingkungan sia teh teu mikiran tingali ruksak kitu. Hah? Pan aing kamari gegerewekan omean eta jalan omean teu ngagarugu sia anjing anger ku pemerintah deui. Hah? Ku pemerintah deui geuning anger aspirasi anjing ti dewan anu nyaah. Lain ku sararia kuduna ge ku sararia sia anu ngaruksakna. Hah? Aing dek nurunkeun barudak aing sok hayang sakumaha siapkeun we barudak si laing tah. Campur jeung aing tah media-media nu aya di Cikancung teu kudu di luar lah, teu kudu pipilu nu di luar mah, media anu Cikancung beritakeun ieu. Aing dek tempur tah. Jeung nu kitu patut bisi pajar aing sieun. Goblok ngalonyeng pisan. Nya, yeuh. Aing moal sieuneun. Sok